Ngalaan deui pare part 2. Assalamualaikum baraya, kumaha yeuh dararamang. Tah kamari teh panya si ngalaan parena teh henteu anggeus sakotak badag deui. Ieu teh subuh teh nya geus siap-siap we rek nyieun opieun keur bawaeun ka sawah. Ting tadi mah henteu mondok diteun si mamah teh da capek kamari geus ngalaan pare anu part 1. Di we masak nama di rumah we diteun abi. Saritana teh ieu teh rek ngagoreng heula endog keur si bapa terus rek nyieun gehu. Siana nama rek mie we lah nu gampang. Ta ieu urang ngagoreng heula endog da tadi teh geus dikocok nya aya 4 siki meureunan tadi teh. Sambil nungguan si endogna asak urang urang jahit heula mie anu geus meunang nguluk. Kadewe ieu teh kudu dibalikeun nya baraya da lamun teu dibalikeun bakal tutung sabeulah ieu teh. Da si bapa teh nya geus kolot jadi teu bisa nu teuas-teuas teh cenah tah ieu mah hipu jadi gampang lamun dicapek jeung diteureuyna teh. Goreng endogna mah ayeuna geus asak tah ayeuna urang nya ngaguntingan heula si mie na meh gampil kitu tah diabus-abuskeun kana tahu. Terus ieu teh urang bumbuan we ku bumbu mie dikocek-kocek we meh ayeuna nyampur tah ieu teh si tahuna urang siksikan heula kaya kieu. Tah geus dibelahan mah urang abuskeun we adonan si mie anu geus meunang ngabumbuan tadi tepikeun ka beak si tahu anu tadi meunang ngabelahan teh ya. Anggeusna ayeuna ngasupkeun mie kana tahu urang ayeuna nyieun keur salimutna keur tariguna kitu tah ayeuna urang bumbuan we ku pedes jeung ku masako terus guyur ku cai diludak-ludak atawa dicampur-campur kaya kieu supaya henteu encer teu kuleud. Sanggeus ayeuna nyieun salimutna urang ayeuna gubrus-gubruskeun we tahu nu geus diabuskeun kana tarigu tadi. Ieu teh nya ujug-ujug geus asak we ieu nu handapna jadi urang balikeun. Anggeusna karasa asak mah urang abuskeun we kana saringan heula. Mun minyakna geus turun ya urang pindahkeun kana piring tuh ngajleng we hiji. Ngagoreng gehuna geus anggeus tah ayeuna mah urang nganyambel. Alna oge saeutik we da ayeuna mah ngan opatan nu ngalaparena ge. Lobaan kawas kamari nya ayeuna mah da mung nganggeuskeun hukul. Teu pira oge ngan sakotak badag deui lah ku opatan oge anggeus moal nepikeun ka lohor-lohor acan sigana teh. Nyambelna oge geus anggeus tah ieu teh bawaeun ngan sakieu nya tah tambahan we coelna mangke ku terong muda. Ieu teh nya ujug-ujug geus di jalan rek ka sawah we tuh tingali pemandanganna ge endah nya. Jalanna ge hese jadi hese midiona teh da sok sieun ti kusruk tah ieu teh ujug-ujug geus di sawah we. Ngan sakotak deui anu pangluhurna eta teh panggedena minangkana mah. Geus mulai diaritan kenya baraya abi rek ngagebug heula meh engke tereh anggeus. Tah nya keur ngagebugna mah teu ka video da teu make tripod tah ieu teh ujug-ujug geus anggeus we rek mulang. Alhamdulillah panenna tos beres tong hilap bersyukur atas nikmat diteun ayeuna.